Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Patepang deui masih dina surat Yusuf ayat ke-68. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma mangka samangsa geus darugi ka kota Mesir ieu rombonganana putra-putrana Nabi Yakub. Dahulu turul arasup ka istana min haitsu tina arah amrohum anu geus diparentahkeun hum ka putrana Nabi Yakub anu 11 orang. Abuhum tegesna parentah bapana nyaeta kudu asup ka istana tina pintu mutafarikon atawa anu berbeda-beda ulah ti salawang gitu. Tina 4 lawang saurna harita lebetna teh. Makana terbukti yugni bisa melepaskan atau mencukupkan anhum ti anjeun kabeh minallahi tina takdir Allah. Ieu mah ikhtiar wungkul Nabi Yakub tegasna supaya terhindar tina curiga jalma-jalma urang Mesir. Jadi disyariatan teh kitu, tapi da ari qadar ti Allah mah moal bisa ngarobah kecuali kehendak Allah min syai'in tina perkara hiji ogenan. Illa hajatan kecuali ieu mah hajatan eta teh keinginan atau pamaksudan fi nafsi dina dirina Yaquba Nabi Yakub. Jadi eta mah tarekahna Nabi Yakub supados aman tina sagala kejahatan. Qadoha tina qadoha ti Gusti Allah mah moal bisa dirobah ngan nyareat wungkul. Wa innahu sanyana ari itu Nabi Yakub ladul ilmin anjeunna teh anu ngagaduhan ilmu pengetahuan luas makrifat ka Allah. Lima karana naon Allah menahu geus diajarkeun ku kami saur Allahu ka Nabi Yakub. Walakin tatapina aktsaron nasi kalolobaanana eta jalma-jalma la ya'lamuna ta'arapaleun kana hakikatna tawakal. Jadi kalolobaan nama asa menang sorangan we ikhtiar teh asa menang sorangan we kaya raya teh padahal mah sadayana oge eta teh kersaning Allah urang mangangkul ikhtiar wungkul kudu tawakal ka Allah saterasna. Saatosna lebet ka jero istana ieu jalma-jalma nu 11 urang tegasna Bani Israil putra-putrana Yakub. Walamma dahulu jeung samangsa dahulu arasup ala Yusufa ka ruang tengah ka Nabi Yusuf. Tuluy ngarariung awa ilaihi tuluy Nabi Yusuf ngarangkul kana tak-takna ilaihi terus dibawa ke hiji tempat akhohu kadulurna Nabi Yusuf tegasna Bunyamin anu saindung sabapa. Qala baripok Nabi Yusuf nyarios ka Bunyamin ini sanyana anak ari kuring ari abdi ahoka ieu teh dulur anjeun abdi kuring teh ieu teh wakil raja teh kuring teh dulur anjeun Bunyamin ngan anjeun baheula keur orok moal ingat kuring waktu harita dipikeun ku dulur-dulur anu 10 urang dulur anu sabapa. Pala tabtais ulah make jeung sedih hate ulah berduka cita anjeun mah da keur orok moal inget bima kanu tina naon perkara kanu anu bukti ya maluna diparigawe ku dulur urang teu meunang sedih da maneh mah teu apal ngan ulah bebeja kalancek-lancek maneh ayeuna mah sementara kitu. Palamma mangka samang-samang saja hazahum dipersiapkeun hum pikeun itu dulurna Nabi Yusuf anu 11 urang bijahajihim ku sagala makanan minuman jeung sajabana jeung buah-buahan makanan mentah sagala diasupkeun ja'ala tuluy dijadikeun atawa dilebetkeun ku Nabi Yusuf si koyata
kana belat kana piala atawa emuk tempat nginumna raja anu dijieun tina emas fi rahli dina karungna akhihi dulurna Nabi Yusuf tegasna kana karungna Bunyamin summa tuluy adanna ngagoro muadzin teh penyeru tegasna security ayyuha iru hei kapilah anu keur ngabring santosna berangkat gitu digero deui kudu balik deui innakum sanyana anjeun teh lasariqun geuningan pencuri anjeun teh sarak cenah belat leungit qalu ngajarawab ieu nu ngabring reng-rengan Nabi Yusuf atawa putrana Yakub qalu nyarita security nyarios teh wa aqbalu kudu ngahadep anjeun alaihim kabehanana mada tafkiduna naon atuh anu leungit teh anjeun teh make balik deui kuring qalu nyarios ieu penjaga istana dia nafkidu ari anu leungit teh soa maliki tempat nginumna raja saur Nabi Yusuf liman jaa sing sahaja ma anu jaa ngadatangkeun mangihan bihi kana eta muk himrun maka bakal dibere hadiah saberat bi'irin kana babawaan nana onta wa anna bihi jeung ari kuring bihi kana eta perkara zaim tanggung jawab baka anu bere tebusanana kitu kisah Nabi Yusuf insyaallah anjing patepang deui dina waktu sadu sami sadaqallahul adzim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.